Siapa kieu nu mas wae ka. Lah. Babin teh. Coy yuk. Naon sih teh? Minta duit aing. Boro-boro bukan duit di mana atuh? Hah? Sia. Atuh dengan atuh geuning anjing. Sia. Itu di mana ya teh? Sia. Aduh, di mana tuh duitnya? Aing hayang ngamak. Aduh, ngamak sia guys. Duit. Awak. Punya saksa sih ya awak itu kan duit. Hayang meuli. Siapa lagi gituan ya harap. Ulah bisa pais ya. Anak teh meniku kabina-bina teuing ngamentaan duit duit Gusti mere talangan dipentaan aing atuh mereka kolor-kolor bagus ya si Allah dasar eta mah aing mana kumaha naon segala itu aing mah aku kumaha heula we heula anan ieu kunaon nya eta aya rame-rame kitu kadenge ka dieu kunaon kitu si eta tah mak eta tah kunaon di ieu ari tadi teh meni rame pisan tukar kadenge katanya itu Gusti aya naon ieu si eta teh emak atuh ya Robi aku pusing eta coba tuh curhat di dinya yo curhatan di dia mah rada teu genah ya udah rada di dia nya lain dihaja eta nya da kumaha badan geus kitu kudu hayo atulah ieu kumaha di budak teh kunaon eta hubungan bentaan we duit heuh coba hayo carita ieu teh budak teh ngan kitu wae kunaon di cenah eta teh naon deui haram jadah eta budak heeh ngan mentaan duit terus kumaha di mana boro-boro duit di mana heuh nya sabelah sasemplek urangnya boro-boro terus ke mana ada budakna nya heuh kumaha nya mana teu boga beas-beas acan igere ka warung sugan dibere rek anyu ka warung eta sabelah teh ya lah Gusti udah galak teh kumaha tuh mahnya kumaha we kata boga rek nulungan teh kumaha sarua barang sok saing ya eta jeung gunul teh eta urang kumaha nya aku ya eta ka warung meureun nya mah ka warung heuh udah aya mah wayahna we nya nya datang mah teh datang geus ngadat deui wae heuh aya atuh lah sia kunaon cicipan atuh ku betahnya ngarumpi teh naon di jalan atuh aya atuh ayo kepada liwat eta nya itu lain ke warung heuh ka itu yuk kemana? nganyuk beas tadi nama tika ieu mah Nganyuk beas bingung mere nganyuk na oge nu itu ge can dibayar kumaha geura oge kumaha tuh nya tadi nama heuh sugan dibere heueuh lamun teu geus boga hutang mah meureun itu pan meureunan bikin ngagedean lain ngaleutikan pan lain boga budak usaha atuh bayaran hutang ka uing teh bisa deui balanya lamun ayeuna nganyuk deui meureunan eta meretan baju kumaha tidak mau baju hiji-hiji nu basuh ya Allah ya Robi Gusti nu agung coba boga budak teh atuh didik sing bener geura ulangan kana mabukan wae nya eta tadi geus ngamuk hayang taat heueuh lain uing tega nya ieu rek anyuk beas da lantaran uing berenang mun dianyukan wae nu itu geus gede ena nganyuk deui mah bisa balanya ampura nya Marit. anjing duit siapa tuh duit oke duit usaha ih si kunaon di Duit. eueuh di mana tuh aing tuh debelelkeun tuh aing tuh eueuh anjing tidak ini Cicing. Aing teh mabok, aing meuli motor nyaho si Samsu. usuk dulu balaga sia Si usaha teu gerege Samsu geus meuli motor anyar. terus aing sia Motor gede. Hayang motor. meuli ku sorangan usaha ieu sia teh kunaon di hakan ieu sia anjing sia itu mendingan Duit.
Mana Aing duit? butuh duit. Hayang beli motor. Lamun ge aing duit teu dibere, hayang beli motor cara si Samsu. Dilek-lek ku aing arif tah. Kumaha tuh? Gusti, sudah duit. Ngan kumaha wae, teangan. Ada sia usaha kalau kada sia meminta duit kain. Mikir sia teh memang na oge. Ai ari ti ka manakeun si kehet, bae sia. Mana maneh? Mana we? Kepo dirinya mah. Bayar hutang inung maneh. Bayar Lila hutangna can dibayar. Gadekeun we. Tuh, bulu inung aing. Doraka eta ka inung kitu. Bayar, ulah henteu. Doraka mah dengekeun dora pacul teh ya. Dinana eta. Pokoknya pangbejakeun sakalian. Aing minta duit hayang motor cara si Samsu, nyaho teu? Si Samsu. Ya, sing karunya eta kakolot model kitu derti nya dipapaksa titah meuli motor. Duit di mana? Hutang ge ka urang hutang warung seutik can dibayar ber anak Sabodo teuing paduli aing. motor. Beli motor. Rek lagi aing ka indung maneh. Bodoh amat. Ya. Kumaha ieu masalah hutang teh? Lah, itu bukan duit, uing teh ayeuna teh. Soal nangis gila teuing, uing kurang kumaha, sabar ka ece. Kau wayahna we ayeuna mah ece. Arek kumaha arek kumaha oge kuduna mah hayang dibayar pokona mah meureun aing geus dibayar mah ece arek kanyuk ge ka uing bisa. Heuh, budak oge geus hayang motor mending geus disiksa urang. Budak haram jadah eta nu kitu mah. Atuh bayarna ku jukut we atunya, da kumaha deui da uing. Biraku mayar hutangku jukut, aing pilaku kudu ngadaangan jukut. Atuh sakalian da angannya jukut atuh lah. Ya Allah, ya Robi ai jelema kitu-kitu teuing ditagih hutang deur arek mere jukut. Bingung da uing oge kumaha tuh. Heuh wayahna we kudu pangistiarkeun ayeuna mah. Ah tuh yeuh, Gusti anu agung bingung jeung bingung hirup teh. Meuni eueuh kasenangan. Heeh, ece mah boga anak, kuduna mah geus bisa usaha. Ieu mah nanaon teh ngarisikeun eka kolot deur pamentana ka urang dia di jalan papangi. Hayang pangmejakeun hayang meuli motor cenah. Budak naon kitu patur keur ge. Kumaha, Ceu? Ieu. Heeh, uing minta waktu we atuh ayeuna mah sugan uing ti mana wae rezeki mah atuh. Sugan aya bantuan ti pamarentah. Kitu we nya, ulah lila teuing eta. Heeh, da uing keur ngarip. Ece, eta we kacamata lah. Uing di etan heula. Sita, sabaraha duit eta harga kacamata? Ai hargana mah ieu teh 400.000. Wah, kacamata 220.000 tina online ieu teh. Uing teh nyaho online aja. Cek, ceritaangan kita tadi gitu. Kieu salahnya aku ibu kita tadi wae geuninganan. Anu orang kuli waktu itu nunju. Itu tuh ngalapala di ditu lah dahar anak ieu palana ge. Heuh, hayu atuh. Lumayan lah meureun kitu aya saeutik-eutik keur bayar hutangnya nungtut meureun hayu. Uing leumpang ge geus ripuh. Heueuh lah ieu lumayan we lah. Aing mah minta duit teh bere. On. Lah. Aing lagi guna naon? Orson. Anjing, ngeplay anjing. Anjing. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cicing wae, sakumaha gebog. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Hah? Nah, gituan. Sasia. Pira ketua Anwar channel? Lain. Anwar Wayang. Wayang mah bangsat. Saha sih sia? Astagfirullahaladzim. Jadi kitu eta nanaonan minum-minum kitu. Aing pusing. Nyaho teu? Pusing. Pusing ngelpus pada ngising.
Kunaon eta umpat-umpat. Ah, wah, naon-naonan. Astagfirullahaladzim. Sababaraha tahun yang jadi kitu. Ah, ugu aing dibenta duit, teh dibere ku nung aing. Aing era meuli orson. Atuh ulah kitu carana karunya inu. Raki kituan karunya kakolot. Nah, mending milu we jeung anak. Kolot teh karunyaeun ka aing. Lain teh karunyaan tingkah lakuna kitu. Ayo lah mending milu we jeung urang ka ditu. Kemana? Ka Jalan Padang. Lain eta mah bener arek ngawadang. Urang ka jalan bener hayu. Ka jalan bener. Hah? Duh, jalan agak. Kan maksud jalan bener teh lain jalan anu bener ieu lain. Naon? Urang insaf ibadah Lah. jeung kami. Dayang lah. Eta mah karunya urang milu hayu. Urang tadi tuh. Ka mana? Nenek inung maneh ka ditu hayu. Kan nasi padang. Lain dangeun wae hayu ka ditu. Lapar aing. Ayo eta koka-koke. Hah? Ayo koka-koke kita hayu. Tukang naon eta? Urang nanya lah inung maneh hayu. Mung ah, hayu. Mung. Tukang naon eta? Tukang koka-koke hayu. Ah, kokek-kokek ah mung ah. Hayu. Iya Pak, tengah parana ieu da haranap ieu bisa meureunan naiknya. Bisa Lah sok. Naik. Ulah kira nu handap ieu nya, di belah dia ieu. Mana juga dah. Tuh tingali. Naon? Itu kolot bahan itu. Lah kunaon? Teu karunya. Astagfirullahaladzim. Tingali meni duduk kurang kitu neangan pala meni ajul-ajulan naik. Ulah minta we duit kitu enggak duit hese. Tingali indung mare meni kuaten kukus rukan kitu neangan duit eta teh. Pan ngalah duit hese eta. Oh ya, aing jadi terhura. Terharu. Buka. Ieu mah. Semua sana minah kitu nya no. Hai, kalau sih terkait. Ya udah buat aing. Aduh. Lain naik mata duit ieu. Keur naon di? Nah, ya berkuli, boga hutang ieu. Astagfirullah. Geteuing mendingan mah. Mungah motor mah. Nah, Makarunya nya mah kegituan geuningan. atuh heueuh. Ujar keur naon? Mulung di Oh, mulung. Ai mata tadi keur naon? Iya keur ngalaan pala kana rese gitu. Ubat mama tuh tadi kieu tah. Teu kerekelan itu. Iya Bang Jokotin atuh iya. Atuh dah. Oh, Nu sama lah. jadi anak teh kayak gitu bantuan kolot. Ah, Heeh, pugu ieu ge. Turun lah. Tampura lah, tampura.